dengan aing mah geus bel dieu. Asup ayo ah. Aing geus keur asup. Ya kiwari mah pelajaran margon ieu. Urang. Jalan dia bae lah aing ulah jalan itu. Nah, jalan itu. Buka PR gitu. Ah, ya PR ke kamar teh ya. Aing mancan. Mau liajar sih kana mah. Kiwari mah kumpulkeun doang. Itu apa? Jahilan paling tahu dah. Cuk. Yuk pa di nyatain. Ayo. Niis. Pan urang geus asup kurang santai di dieu. Ngeus anca bae pabargon masuk telat. Ngeus santai. Astagfirullahaladzim. Telat siapa? Saya geura asup pulang ngabanonan si Ipul. Manuk ae kan gitu ya. Pul. Atuh ae geura asup, sia mah naik deui. Pabargon. Ayo asup. Oh, asup. Gua di jalan gitu, jual-jual ge. Insyaallah ieu mah nya negara teh ku penyakit teh dek geura eueuh. Beunam ieu cuci gelas ieu ja corona. Cuci tangan maksudna. Corona. Eueuh corona aja ieu balangsak ieu. Karunya ka masyarakat teh nya. Rieu kieu sakieu lobana ieu pelajaran pabargon. Nu nyerapkan otak aing mah. Maneh entoy? Ulah diuk di lawang pamali, Masya Allah. Nan maneh Bapak? Sok pamali papatah zaman kolot tama heubeul. Ulah salah tuh, papatah kolot baheula sok aya benerna. Diuk di lawang mah nongtot jodoh maneh daek. Atuh eta pan pepenta ge. Beli copot kuntuy kawin langsung. Kok gagah bae ngomong Bapak mah. Kumaha maneh bae lah entuy heuh. Jeuleuh maneh deui. Kunaon, Pak? Cikolot ye, ulah diuk dina meja, bisik gede hutang, Cuk. Atuh mana salah, Pak, dina gede utang gaya di bae dina meja mah. Kabeh eueuh ngadaeng ka protokol. Ayo semua mulai belajar euy. Pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Ayeuna ku Bapak di absen heulan ya, dua-dua. Coba ya entoy. Aya Sepul Ipul. aya Pak. Uteng. Halo Pak. Ngan ilok eta can balik-balik muka beratan. Langsung ieu nya ya si Ucuk. Wait tunggu baturan bae maneh, Cup. Imron. Hadir Pak. Ai Muhammad kombinasi kabehan. Hadir. Hadir Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta saha Teng? Murid baru, Pak. Murid baru. Coba perkenalkan diri. Diuk, mana? Perkenalkan diri coba. Ayo iya niat sekolah teu kumaha. Coba perkenalkan ngaran maneh. Perkenalkan, nama Abdi Pairus. Astagfirullah. Pairus naon maneh? Pairus kopi, Pak. Tuh. Bener iya doang nama. Penyakitnya ya iya. Bener mah Pak, teu nyalah deui. Segera usir Pak. Malena ieu. Heueuh nya daripada manyakitan muka urang kabehan. Tuh Pak bener. Kumaha anak? Tuh, geus segera usir Pak. Malena eta. Hampura lain teu hoyong ieu narima bapak ge jangan sieun. Mending isuk bae nya irah bae nya neuk sakola mah. Haruh, aneh. Taruh padahal mah aing mah pilok nyakitin lalaki mah. Aya awe mah osok. Alhamdulillah aman enak mah manyakitan. Mulai urang belajar. Pelajaran anu urang ieu. Ku tamu Bapak mah. Okon ngajar teu nyaho. Ho, bapak hilap. Aneh nama hilap besok pohok ieu. Coba ieu ngaranna protokol kesehatan teh ya, masker marawahan teu kira-kira ieu. Bawa. Tah ieu mah ayeuna geura dipakenya cara bapak. Jadi supaya virus eta henteu menyebar. Intina mah protokol kesehatan eta minimalna masker kudu dipake. Sok geura parake. Berapa? Udah semuanya. Oh, astagfirullah, itu kamu entoy. Sama yang lain kok maskernya kayak gitu, harusnya kayak gini. Atuh kumaha Pak, tuh kan ieu masker tuh. Glowing ieu make ieu mah tuh kami engke. Nyananya. Oh, iya mah glowing make ieu mah tuh. Make lagi siang dan malam ieu mah, Pak. Bener tuh. Bener tuh. Tuh. Hawios lah, rek siang malam tak mah masker seumur-umur ulah di ieu. Ya bagus ieu. Ayeuna urang mulai bae nya. Pelajaran ieu. Astagfirullahaladzim, Pak eta beuteung makanan duit haram urang teh Bapak mah. Ulah ngaledek tuh. Beuteung gede-gede ge lain misalkan duit haram. Karena heueuh ge atuh wae guru ge jalan mah meureun. Sok tadi itu. Nges Pak, daripada diajar mah mending cerita. Heueuh, kabenerannya Bapak bawa cerita. Jadi kieu anak caritana kieu. Aya hiji raja boga anak 3. Nu hiji motor, hayang mobil nu kadua. Nu katiluan carita. Berhubung Bapak meresep ka carita gitunya, tah caritana kieu nurutkeun anu hayang carita. Gitu eta. Ribet Pak ya make nu kieu mah ya. Nges Pak ulah loba cerita aja ieu tuh, nges jam balik ieu. Di tadi diajar mantu. Atuh horengnya geus waktuna uyeuh urang. Jadi kieu eta nya kudu diaringetkeun bahwa eta agama tanpa ilmu pengetahuan eta buta gitu heueuh. Jeung ilmu pengetahuan tanpa agama atuh lumpuh. Tah, jadi kudu diingetkeun nya. Keren Bapak ya ngomong nama. Kata-kata nama bagus Bapak. Menang di mana gitu? Bapak onam nyawan. Kata-kata namanya menang di mana? Tuh, di buri aya, mana mah merhatikeun. Pantesan kita. Oke, lamun anggar we ku Bapak dikasih pertanyaan, saha nu bisa ngajawab eta balik ti heula.
Pertanyaannya, si Udin boga endog tilu. Tah hargana 1.500. Udin beli endog sabaraha duit teh kan tilu. 30.000 Pak. Pan 3.000 maneh mah kumaha tuh anak-anak? Ndog na papa siji Pak. Oh, popos atuh wajar bae 3.000 heuh nya. Heuy kitu mah balik maneh kabehan. Balik berarti sesalamannya. Wah, pusing penyakit ding meureunana bisik nepanaan. Tah, ayeuna aja urang sekolah di dia bisik aya nu can apal kana sejarah tentang sekolah ieu. Ayeuna Bapak rek naros babadean anu bisa ngajawab duitnya. Sekolah ieu dibangun pokona mah sekian tahun yang lalu. Tah, eta pas dibangun harita, pertanyaanna saha nu nembokna coba eta? Saha tuh nu nembokna? Teh nyawa teh yang ieu. Geus teh lain teh jauh ku sorangan. Kumaha Pol? Sieun sok pinter mah. Ya, ieu. Tamu itu pertanyaan kitu ieu. Nu kitu-kitu bisa ngebarade. Nges, Bapak nu uih ti heula, maraneh mau ulah uih-uih jadi bisa ngajawab. Horos, wae gawean ku Bapak. Ku Bapak gitu nyaho budak.